Cek rewas tadi teh nu gogorowan ceneng cenah ka mana cenah ternyata ya naon cek isuk-isuk geus anu gogorowan ai pek teh si horeng teh cek ai norek masihan rezeki ning itu alhamdulillah cek geura urang tinggalinya ya rezekina aya naon tuh aya cabe cek alhamdulillah aya buncis ya salak aya risol cek Gusti rezeki isuk-isuk ieu teh cek alhamdulillahirabbil alamin ya cenah ai geus boga geus meunang rezeki mah geuning nanti mana we dipasihanana rezeki teh Gusti nu agung nuhun alhamdulillah teh aku teh ngaliwat arek damel apek teh cenah nyimpangkeun lah ieu cenah neng cenah bisi arek diolahkeun cenah nyaa nu ngamam atuh komo we ku aku teh jadi diolahkeun langsung di harita oge tapi dan teu kabeh ceung ngan risolna we hungkul digoreng ceung jangan nyaneut ayeuna isuk-isuk tak ieu teh ceung caina ge geus ngagolak geuning nya teu hilap tadi ge geus termos teko doana nang dieusian jeung di dieu teh ceung lamun naur cai teh geuningan seperti biasa sok dilap-lap heula lantaran sok uprat-apret geuningan ceung caina keun bae da teu hese ceung urang lap-lap we tadi dege urang hurungkeun lah komporna ceung arek naon heupeun arek ngahaneutkeun lah teh ting tadi teh ya risol tak ieu teh ceung risol nate panya urang teh nya di jero nate si kentang jeung naon teh jeung wortel ari pek teh ieu teh ceung risol karesep teh kei naon cing jero na ceung sosis ceung jeung endog jeung make mayones teh geuning eta teh karesep teh kei eta teh ceung risol nu kitu teh pokona mah nikmat we ceung alhamdulillah hatur nuhun orang baik selalu tadi dia ge urang teh ngagaroyingkeun barudak ngan teu di video ya ceung nya lantaran karunya bararau dahdir apal sing ngaralik ning dahdirna matakan teu di video areraeun ceung tah ieu teh geus asak deui risolna ceung teh hilap urang angkat heula urang tuuskeun akatel hiji deui tuus ceung urang kana piringkeun nya heuh panitek dicaraneut ku barudak tuh geuranya urang buka hiji heula tuh nya ceung eusina teh ci eta sosis teh urang asaan teh peku teh ngeunah ceung deui itu kabeh ge geus sararudang da digaingkeun ku urang teh geus kacarai deui kabeh ge ceung da urang mah ceung moal lila ngiluan nyaneutna oge heuh kulantaran naon heuh da sanajan geus nyaneut oge geuninganan ai beteungna beteung kampung mah keukeuh we kudu dahar ceung tadi dia ge urang teh ngagoreng asin ieu teh asin naon cenah ceung asin ketewasan ceung urang goreng heula nya ngarah garing pokona mangana nikmat teh hilap di urang mecinan ngarata asin teuing ceung aya asin membeureunnan melel abong keneh asinnya mun melel-melel teuing tadi dia teh jalan terahna teh nyaah ceung ku aku teh dipiceun teu dieurihkeun kana naon oge ku aku teh langsung dipake jang numis bawang beureum bawang bodas jang naon jang numis sampo ceung heueuh paranti angir gini urang tumis heula nya sakirana geus arek asak ceung urang samaraan heula urang make penyedap make uyah pokona saanterona temen-temena we geus diasaan geus ngeunah urang eurihkeun kana wadahna ceung saha nu arek samaan ieu jeung wadahna nu urang mewah bener pan nah ayeuna keranjang kuning urangnya sok didinya pilarian we jeung ieu teh ceung muat nage loba geuninganan itu jeung moal ngisin-ngisinkeun ceung wadah nage ih gaya pokona mah batur oge sok tanya-tanya ti mana cenah ceung eta meuli ih pokona mah imang murah meriah bahan nage bagus ceung beres nyayur tuluykeun ieu teh ngagoreng cengek geus saksi cengek nage ceung heueuh seperti biasa urang eurihkeun we kana